Ada usumna aya nama muludan mah tuh kan. Di mana muludan. Muga-muga we hiji tanda bahwa hatena ngagungkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak gitu kan. Ngagungkeun Rasul teh sing ngarti ngagungkeun Allah nu parantos ngalahirkeun Rasul. Ulah mentok di Rasul ka Allah na poho musyrik ka Rasul kana. Kudu ka Allah ngagungkeun Allah nu parantos ngalahirkeun Kangjeng Rasul. Kunaon bahasana ngagungkeun Rasul pan Allah ge ngagungkeun ka Rasul. Allah ngagungkeun Rasul pilaku aing teh. Bener kan? Cacak Allah ngagungkeun kana perkara didamel ku anjeunna. Pan urang mah ngagungkeun pedah Allah ngagungkeun, keheul pedah Allah keheul. Kudu ikhlas keheul, resep ngagungkeun kudu karana karena Allah teh kitu. Keheul karena Allah keheuleun, ridho karena Allah ridhoeun. Tak gitu heula. Innaka la'ala khuluqin azim. Muji Rasul bisa padahal puji mah kagungan Allah. Naon sababna? Pan muji Rasul teh muji Allah hakikatna. Da Allah ge muji ka Rasul. Innaka la'ala khuluqin azim. Sanyana anjeun Muhammad yakin jalma nu ngabogaan budi pekerti nu agung. Ceuk Allah eta teh. Kira aku urang umatna teu ngagungkeun. Tak ayeuna ngaos bareng jeung ngagungkeun Kangjeng Rasul supaya kabagian barokah gitu kan tina kaagungan Kangjeng Rasul.